teangan pibaturan anjeun lamun anjeun gaul ka Allah anu bisa nahan uji sabar anu pohara ketika diluak diliak dicaci dimaki can waktu nama tetep nyana leuwih bagus sabar daripada ngalawan teangan batur kasih hiji kedua ketika genderang perang ditabuh nyana siap tampil di hareup sebagai berlaga panglima siap nyawa taruhadana jeung menghadapi naon bae nya nama siap dihareup sebab boga karakter kepemimpinan anu stabil jeung sesuai eta nomor katiluna jelema anu boga wawasan ilmu dunia nu bisa diajak jadi babaturan perjuangan agama eta baturan di antara jelema nu digiring di kuburan ka masyarna teh ieu rupana ala suratil khonazir beungeut babi saha eta alladzina yakuluna suhta wal muksa jelema-jelema anu sok ngadahar barang haram jeung ngadahar pajeg sakitu ieu sok ngadahar pajeg ieu muksa teh pan pajeg gagah tinggal gagah ku ari komandan tinggal komandan di bapak-bapak tinggal di bapak-bapak ayeuna keluar ti kuburan giring ke mahsyar beungeutna bakal beungeut babi ya kumaha deui coba ya naudzubillah min zalik wa min zalik kuari ngeunahan ngadahar pajak kajeun nya nama ngadahar pajak ke emang keker kuku cuprakan di pajak nya nama parantina nya nama ieu kiai anu kabere ku duit pajak nya kiai nya make sorban beungeut babi ya Allah wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat وترفعنا بها عندك على درجات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون والله أعلم بمراد أم حسبتم أن أتاه بمعنى همزة الإنكار utawi ame ikut tetap kalawan makna hamzah inkar amasibtum oranana aja atau balik ngangkat siraka pengen taden tinggal siraka hale orana dalam yalamillah orana nawar wa ta'uni ngasaba Allah imma zuhurin galawan waruzuhur alladzina jahadu ingwong agakang pada perang ya alladzina kabamingkum saking siraka bil ikhlas kalawan ikhlas walam yattakhidhu min dunillah orana nangalap ya alladzina kabeh tetep saking salian Allah wala rasulih lan rasul Allah walal mu'minin lan kang mukmin kabeh la zaid walijahin kakasih beton tegese kakasih wa auliyalan pirang-pirang kakasih setia walijah setia almana walam yazhar taimana nego walam yazalil mukhlisun lan ora lain sepongkang ikhlas kabeh wahum al mausufan bil mazuki lan utawa mukhlisun iku kang den sifati kabeh kalawan barang kang wis den tutur yang min ghairihim saking lian mukhlisun wallahu khabirun bima ta'maluna nuti Allah iku kang maha uninga kalawan barang kang migawe sira kabeh kalawan
instruksi perang ti Gusti Allah geus dibungikeun kamari qatilu. Masya Allah, perangan ku aranjeun kabeh musuh Allah, musuh agama. Ya Allah, ya Rabb, ulah sieun-sieun merangan kufar, sebab di belakangna Allah besi teh jelas cek Gusti Allah perangan musuh aing, perangan musuh Muhammad, perangan musuh agama. Yu'adzibhumullah, bakal disiksa geura musuh-musuh Allah langsung ku Gusti Allah. Maneh mah hanya sekedar alat biaidikum, melalui tangan-tangan aranjeun kabeh. Ya Allah, ya Rabb, geus dititahan ge tetep can bangkit semangat perang urang, can bangkit. Ulah-ulah naon semangat nyandung ge can aya urang. Heeh, semangat nyandung ge can aya sieun we tak anu koloteran. Berarti urang mah wah, ieu leutik jadi jelema teh. Henteu termasuk umat aing nu sampurna lamun teu nyandung. Masyaallah. Ajeuna mah baralik bae nyarandung kabeh. Raribut ka imah aing kabeh. Ulah dak. Wah, masyaallah karim. Urang leutik jasa nyali urang. Leutik dek dagang bae dek dagang naon nyayeng batur mah geus ka mana dagang triliunan miliaran nyana mah dek dagang aing mendagang endog besi peupeus. Aduh kumaha dagang piring gitu kene. Enggak, sia mah nyatu bae ulah dahar. Ulah dagang. Atuh sekali sieun ka ditu sieun. Aduh aing mah ngojek jeung besi kempes. Aduh. Ya, ieu mah budak parah jasa ieu mah. Hayu dagang mah dagang naon teh naon hayu. Ulah sieun peupeus ulah sieun naon. Bingung jadi aing mah. Urang tuh ngenekan besi raga. Tolol siapa? Kaguam. Aya kenek nuragan, supir Gus datang ke mana neangan kenek. Oh ini ada kenek nuraga goblok tuh budak. Ya Allah. Nah ku Gusti Allah titah perang ngalawan kafir, berarti kan urang teh kudu gagah. Masyaallah kari. Ieu urang nembongkeun kagagahan ku hese jasa. Kiai bae ge boga ilmu kakarak di harapan ku bupati bae ge haju lain deui bae ngomongna boro-boro perang kakarak di harapan ku bupati bae ge tanya kiai kok pelaya-pelaya amat rahasia kakarak di harapan ku bupati geus pelaya-pelaya besi proposalna teh diluluskeun kiai perjuangan anangan sakada datang ke proposal da mending dirantai habak kiai kos kitu mah boro-boro ngalawan kafir. Ya Allah, ya Rabb. Hapunten ka Ibu Asmah di Piwaranggui heula aya nu ninggal di bumina. Kampung Priuk, Ibu Asmah segera pulang lantaran di rumahna aya nu meninggal. Ieu anu gagah teh hese. Padahal dititah ku Gusti Allah qatilu, perangan ufan. Allah kena bakal tandang nyiksa melalui tangan-tangan aranjeun. Wa yuhzihim, Allah bakal ngahinakeun, terbunuh, tertawan, ghanimahna dibawa ku muslim. Lawan. Wa yansurhum, bakal diturunkan ku Gusti Allah. Jeung bakal indah waras hate muslimin. Ketika urang gadenge peperangan menang, urang cager hate urang. Ketika urang gadenge Saddam Hussein gagah, perasaan cager. Ketika aya perlawanan, perasaan cager. Ketika eleh, urang nyeri hate. Mantap kudu gagah. Ketika Luqmanul Hakim ditanya ku putrana Abah, naon ya bunaya? Abdi kudu babaturan jeung jelema dalam rangka ka Allah, kudu kadu kumaha abdi ngabatur. Ya bunaya,
hanaking mun anjeun deka Allah kemudian anjeun terek nyorangan anjeun rek ngabatur jeung jelema nu papada ka Allah teangan nu boga karakter tilu atawa salah sahiji tinu tilu mangga bapak nu kumaha kahiji teangan jelema anu ketika manehanana datang amarah tetapi bisa nahan amarah sabar anu luar biasa laisa syadid bisurah innama syadid huwa yamliku nafsahu indal ghadab jelema nu gagah lain bisa pencak haju ngelehkeun batur tetapi nu bisa nahan amarah sabar anu luar biasa ketika marah baturan eta hijna eta ulah anu suku pungplapeng teu pararugu jas dipake tujang tajong teu pararugu ulah nu kos kitu mah ulah tengik teu mah kos kitu hiji tajamnya nah sumuhun kedua nomor kedua ketika di sebuah negara di mana baik hidup aya di dinya genderang perang ditabuh teangan jelema anu siap tampil di hareup sebagai kalang dada agama gagah anu luar biasa ketika manehanana diajak perang siap ketika diajak perjuang siap baturan jelema nu kos kitu macang caya pasti menang ridho Allah dua katilu abah nomor katilu ketika jelema boga wawasan ketika jelema boga akal ketika jelema boga ilmu ketika jelema boga dunia dia daekeun diajak ngabaturan ketika manehanana boga wawasan dipentak urang wawasanana nyana siap ngabaturan urang tanpa dibayar ketika nyana boga ilmu dipentak urang ilmuna nyana siap mere ilmu ka urang tanpa bayaran ketika nyana boga dunia kemudian kurang dipentak siap ngabangun agama tanpa aya ieu itu baturan jelema nu kos kitu tilu karakter jelema nu kos kitu ujang hidup di mana bae sok ngabatur jeung salian teh eta mah ulah kajen kuku mah kajen ganteng kajen gagah kajen sugih kajen pejabat nu teu boga karakter kitu ulah teangan geura ku urang hiji jelema anu gagah tapi gagah sabarna mana aya bisa nahan amarah bisa nahan padahal gagah ai kitu bae jelema lemah haju dicarekan haju manehanana cicing lain sabar teu daya tah mah teu berdaya tah mah ngaranna ieu mah gagah mun ngalawan bisa tetapi encan waktuna mah teu kudu cicing deh cicing we kos teretan sakali macok wae cicing Masya Allah panaya jelema teh menang katoel buringas bae padahal gelut eleh kos kitu mah kan boga pencak kembang doang teh kos kanyahoan nomor kedua eta tadi tampil sebagai kalang dada agama ketika diajak perang agama siap dia tampil di hareup siap nyawa taruhanana gagah atuh boro-boro perang urang dek berangkat ngalewatan hiji daerah peuting kira-kira jam 11 jam 12 di dinya aya kuburan anu sangar nu kabehan ge osok marangihan bae kan di dinya mah ketika urang dek berangkat aya tiluan opatan atau limaan aya nu tampil lesian ayo aing bener yes aing cekelan aing sia ayo geus wala sieun-sieun lain kitu kumaha lain kitu ayo geus pokona mah sia di hareup sia di tilat aing di tengah ayo tuh urang bunga bae teh aya jelema gagah teh kos kitu kan bunga nginahin Haji, kula waduh ya anu ngamusuhan di mana? Di anu. Waduh ngamusuhan ada kabunuh ka kula. Coba kula ada salabat kitu. Alah. Geus ulah sia-sia naik ke jangge diantar ku aing. Gede perasaan hate urang. Geus ulah sok jadi pikiran. Aya aing anak buah aing mah badag di ditu. Tenang bae sih. Padahal mah eueuh boga teu boga anak boga. Tapi ku ngomong bae kan geus lah. Masyaallah kan. Haji, aduh ieu kula aya naon?
Iku kok enggak butuh teh anu aduh kula lamun teman-teman. Di mana? Di anu kula deuk tenang aya aing. Bejakeun ngaran aing. Boh. Boro-boro di dinya ngaran aing mah. Di Soler geus terkenal monyet ngaraon ka aing. Perasaan kita orang dadat teh bro. Masyaallah. Aja pendi kula diancem ku saha? Urang anu. Ye, di dinya mah sia karos. Sakao kadua bacok sia. Aja kudu kumaha iya gitu sia aing mah sieun ka dieu. Lo sia ka dieu embung aing membung ilu-ilu. Geus mendingan dipaehan sakalian sia teh. Ya Allah, minta tulung anu kos kitu. Masyaallah. Haji itu di kuburan eta tah kunaon sangar jasa kamari gawe kunti anak segala genderuwo. Coba henteu. Pugu aing ge kakarak cager. Aing di dinya ngelempre, bo panas pom pararanas aing ge. Angan teu paeh doang. Ulah sia ulah ka dinya. Ya budak. Teu merean teh kos kitu teu merean, teu ngeudaheun baru. Kita ai jelema gagah bari. Hayo geus cenah. Mah aja lain kabar lain di Atuh ka dinya mah rumah sana. Pokona jajuri teh wau kabeh aing di dinya mah. Ini ngeudaheun. Bener ye. Wau kabeh. Jurig mana teu wau ka aing. Jaing raja juri. Kan ngeudaheun. Pokos urang di Gantarawang. Di Gantarawang teh kan lain lalagaan sangar teh suangarna deui. Eta bahkan geus terkenal di urang geus kajaon. Wow, juri Gantarawang mah sanu teh nyaho ka juri Gantarawang gagahna. Jeung poharana. Emang beneran di dinya mah raja juri. Raja juri di Gantarawang mah emang bebeneran. Hanya orang-orang tertentu kan wau ka raja juri di dinya. Eta ge kan nang tapak. Loba jelema lewat ka dinya leungit. Loba jelema lewat ka dinya ngacacag. Loba jelema nu nyieun bangunan-bangunan dinya dirusak. Atuh emang di dinya mah sangar di Gantarawang. Nah, loba anu liwat ka dinya kan minta anter. Coba minta anter ka Haji Pendi. Ngaji anter ka dinya. Atuh meureunnan leungit jeung aing eta mah. Kan urang leutik hate goblok. Jas be dipake, orang kan teu bisa babacaan. Tapi coba ke ahlina. Urang liwat ka dinya nunggu sangar teh anter. Kayak jam sabaraha ya? Oh, jurig anu berarti. Hayo geus siap kan. Nih guys, nah. Nyahoeun nya mah jam sakean jurig anu, jam sakean jurig anu, jam sakean jurig anu. Di Gantarawang teh kan kos kitu. Da lalagaan mantah ka jideeng gagah teh lantaran naklukkeun jurig-jurig bae di dinya. Eta keur carita Gantarawang. Pan di urang ge loba nu leungit dibawa ka Gantarawang. Eta teh kan kudu nyambat ka ahlina, sebab nyana nu nyahoeun tah jurig anu, jurig poe anu, jurig anu, poe anu, jurig jam sakean, jurig anu, jam sakean, jurig anu. Jieu tu jurig ge sarua oko satpam. Jam-jamna. Masyaallah. Eta kan urang keur carita perjurigan. Di Indonesia memang kos kitu di ka Gunung Karang urang sarua tah nyaho saha anu ngageugeug Gunung Karang Gantarawang saha anu ngageugeug Gantarawang ketika urang endek ka Allah poe ieu poe naon Minggu malaikat saha anu ku Allah diwakilan poe Minggu ketika engke maghrib pergantianana malam Senin malaikat saha eta engke ganti kapan dia tahu kobuna engke peuting malam Senin saha malaikatna engke malam poe Senin saha malaikatna engke poe malam Salasa saha malaikatna da eta teh urang kudu wau geus lamun urang endek melet mentah heula tah urang ka malaikat eta wirid tinggal wirid urang teu wau jeung malaikat eta atuh ngahantem urang sia teu pamit sia ka aing tuh wirid urang gitu qala Yusuf li abihi ya batin ra'aitu hadasan. Nah urang hadiahan malaikat anu aya naon ieu kula bogo ka Sarwiti urang mana Cikupa sampai ya gampang ge Sarwiti mah nu penting bae sogokanana we. Kayak keur carita dunia seperti eta dunia gaib teh aya dunia malaikat aya dunia jurig
atau Gunung Kawi ge sarua lamun di Banten para aulia para perwalian nah eta teh kaluar ti urusan-urusan pergaiban nah aya jalur-jalurna nah kudu gagah jadi lamun gagah kan geunah urang berhadapan jeung mantak ieu bunda ieu cek lup ka manu laki hiji teangan pibaturan anjeun lamun anjeun gaul ka Allah anu bisa nahan uji sabar anu pohara ketika diluak diliak dicaci dimaki can waktu nama tetep nyana leuwih bagus sabar daripada ngalawan teangan batur kos hiji kadua ketika genderang perang ditabuh nyana siap tampil di hareup sebagai berlaga panglima siap nyawa taruhadana jeung menghadapi naon bae nyana mah siap di hareup sebab boga karakter kepemimpinan anu stabil jeung sesuai eta nomor katilu nah jilma anu boga wawasan ilmu dunia nu bisa diajak jadi babaturan perjuangan agama eta baturan nuhun abah sok sakitu bae salian teh eta ulah kajenting pejabat tetapi teu boga karakter kos itu ulah kajenting jawara teu boga karakter kos kitu ulah kajenting kiai teu boga karakter kos kitu ulah kitu bae tilu perkara eta salamet masyaallah am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillah eba idrok anjeun boga sangka ka Gusti Allah sakadar ni tahan perang sanggeus perang teh urang bakal diantepkeun ku Gusti Allah boga sangka kitu ka Gusti Allah teh teu hade jeung teu bagus padahal Gusti Allah anu nyiptakeun urang ti eueuh ka aya nang Allah ti aya di urusan ku Gusti Allah eueuhna deui ge bakal diurusan ku Gusti Allah teu kaluar tina urusan-urusan Gusti Allah lantaran innallaha yukhfi Allah nyamarkeun kana kudrat iradat Allah bi asbabi melalui sabab urang teh bakal disalametkeun tetapi ku Gusti Allah dibere sabab heula urang bakal dicilakakeun ku Gusti Allah bakal dibere sabab heula jang halayak rame dina syariat mandeuleuh kana sababna tetapi ahli Allah mah anu warasikhuna fil ilmi jelema anu cerdi ilmuna dibere ilmu hakikat neuleuh kana hakikatna langsung mentak teu kaharti ku urang para aulia Allah kajeun hanya segerintil dua gerintil tetapi tetep bae urang neuleuh sabab jelema deuk disalametkeun ku Gusti Allah dibere ilmu heula sababna boga ilmu ku Gusti Allah deuk disalametkeun tapi aya jelema dibere ilmu ku Allah deuk dicilakakeun horenganan bangga ku ilmuna horeng ujub ku ilmuna ketika bangga jeung ujub ku ilmuna horeng ilmu teh jadi kacilakaan jang nyana Allah nyieun sebab heula masyaallah karim Allah nyieun surga Allah nyieun neraka penghunina adalah manusia nu mantak dijelaskeun dina Al-Qur'an wa quduhan nas wal hijarah horenganan jang panghurung neraka manusia jeung batu nah iya kan tak iya kan jelema ya jelema jadi panghurung neraka batu jadi panghurung neraka tah Allah teh nyieun surga Allah nyieun neraka kuari deuk disalametkeun ku Gusti Allah tina neraka Allah nyieun sebab heula daek ngaji urang teh eta kan sebab meureun nu mantak daek ngaji ge nangagerakeun saha eta disebaban ku ngaji aju ngajina ge wauhna jeung tukang wudu jeung kiaina mah teu wau oh masalah tah eta jadi jeung sebab Gusti Allah jeung sebab oh begitu maut masyaallah karim timbang amal ternyata horenganan amal ngajina loba jasa
nya nama ngaji teh geus lain hayang pinter lain hayang bisa pokokna mah hadir bae geus asal datang ngawudu kreup ikhlas jasanya nama ngaji teh ikhlas jasa geus teu nyaho-naon nya nama geus ternyata berat ke di akhirat timbanganana ya Allah ya Rabbi aya nu sebab ngaji jadi kana neraka ya Allah lantaran lain ngaji horenganan dek neulean musugan aya jahe ya Allah ya Rabbi teu benang aya jahe dibonceng bae ku nya eta kan neraka tah Allah nyen sebab disebaban heula ku Gusti Allah teh nyana teh dagang aju kemudian tina dagang na teh sugih kanggeus teh sugih teh horenganan daek sedekah berarti sugih ngajadikeun sebab kana salamet aya deui tadi nama keur susah mah nyana daek jasa ibadah barang dagang aju kuari maju dagangna beuh boga mobil dan lain sebagainya nu tadina daek sedekah keur susah mah ala kadarna daek bermasyarakat tadi kuari barang sugih ditanya ge teu daekeun ulina ge beuh puncak Bali dan lain sebagainya paeh nyana horenganan sugih jadi sebab kana cilaka Allah yang sebab heula baheula kiai teh hebat jasa ngajina masyaallah ku santrina jeung ku masyarakatna nyarahuan rukun wudu jeung tauhid teh ti manehanana coba-coba nyana asup ka Golkar jadilah kiai Golkar ku ari geus teu kaburu ngaji jeung santri teu kaburu ngaji jeung masyarakat dina kaburuna ge geus eueuh nu daekeun ngadarengekeun lantaran kaambeuna jeung lain deui meureunanan timbul tina dadana nu baheula mah bersih bening nur ilahi ku ari mah nur Golkar akibatna kumaha nyana teterusan ka belah dituna dak paeh cilaka nya can tobat iya tuh kadeuleun urang sabab-sababna kadeuleun masyaallah karim mentek sing hade ge ilmu tinggal ilmu Allah nyen sebab heula yukfi bi asbabi tah ulah naon kitu ngaran ragu ketika urang diperintah ku Gusti Allah salat aya hikmah keselamatan di jerona asal sing hade ngalaksanakeun salatna sesuai jeung aturan anu marentah puasa aya hikmah keselamatan setiap perintah di jerona aya hikmah keselamatan nah kuari perang itu sarua bae kita perang ku Gusti Allah aya hikmah keselamatan mun geus dicontoh-contohkeun ku Kangjeng Nabi jelema nu terbunuh perang kadeuleuna kurang acak-acakan awakna puluhan urut panah puluhan urut pedang cak Kangjeng Nabi teu karasaeun ieu sabenerna mah lantaran nyawana geus aya di sorga dikitu-kitu sagesta kitu deui ahli-ahli sorga teh sengit di mahsyarna tah nu perang teh lantaran naon ieu urut jihad fisabilillah kabeh kabita beuh hayang amat baralik deui ka dunya hayang perang deureuh eta tah masyaallah ku sengit-sengit jihad fisabilillah nyana naga hayang balik deui perang terbunuh hayang balik deui hirup deui perang terbunuh deui hayang kutukuran ku ngeunah-ngeunah geus dikitu-kitu ge encan hayang perang bae teu daekeun we teh perang teh heran urang sebab naon sebab pamimpin perang di urang urang diulah-ulah perang teh jeung emang encan waktuna kuari bae keur carita encan aya anu memberikan semangat juang perang lawan musuh Allah padahal musuh teh geus loba jasa kan di Indonesia ambalayah kuari akibat karakter bangsa Indonesia ditonjolkeun bangsana dengan demokrasi dan pluralismena kuari urang kudu sauyunan jeung agama sejen aya kudu saling silaturahmi tuh masalah cuman akibatna gereja timbul di mana-mana encan wayah nyeun gereja di jieun kelenteng di mana-mana tah ieu tanggung jawab bupati di daerah eta jeung MUI engke MUI na tanda tangan di dinya jeung bupatina paeh nyana gerejana aya ku urang tadi omong iyalah hasil bupati anu iyalah hasil MUI anu nyanana geus jero kubur ke dibeulem kumaha coba ayo masyaallah karim ieu teh nu geri ge kos sekarang itu tah urang kana bakal paeh haju kumaha lamun ngocor bae terus dipake ibadah ku batu nu kudu Allah-Allahan haleluya haleluya nah ngocor kan ka jero bangun urang tanda tangan MUI eta bupati eta asa bodoh jadi cenah kula mah teh mah anu kan heueuh ayeuna teh mah teu bae sok marah sia ka aing mah kan heueuh tuh masyaallah kari
akibatnya kos kararieu ka di urang nu kudu diperjuangkeun agama leuwih dengan kebangsaan agamana eueuh ulah mau agama kan teu meunang di negara demokrasi ulah mau agama terpisah agama jeung negara agama negara agama dipimpin ku masing-masing hegae masalah akibatnya serangan-serangan ti non Islam seperti ieu nah enggak nyanggakeun ieu wajah agama-agama urang negara-negara urang bangsa-bangsa urang ke mayoritas tapi berlagam minoritas ku ari teh nanaonan urang di mata bangsa naon nu ditonjolkeun ku urang ngomong saeutik teu meunang komo di zaman Pak Harto mah tangkap gebruskeun gampang gebruskeun sabaraha puluh jeung ratus kiai anu ditangkap paeh di penjara masalah gerak Allah nganu bermasalah Pak Harto na ku ari jero kuburan emang teu bermasalah naon ciri bermasalahna jelema dititahan zarah ka Pak Harto teu darayakeun ka Gus Dur jelema diulah-ulah zarah bae Bung Karno geus dipindahkeun ku ari ka ditu dititah ulah zarahan Bung Karno jararah bae ka Bung Karno mah kamari ieu kan dititah zarah ka Pak Harto diberean duit diberean Haji Pendi di meunang ki Budoli nya teu meunang teh caranya ka ditu nipu nya nama eta pajar proyek ku nyana tuh ciri hese sebab naon di benak hatina lain agama Bung Karno lantaran agama ditahan ulah zarah bae hese kemaksud teu pataliru jeung ruh hese tah kos kitu urang ka Banten Ambalaya kuburan teu nanyakeun ieu kuburan saha sugan deuk zarah kana saja henteu di bejaan ge ieu kiai anu ieu kan teu aya mun ka Maulana Hasanuddin bae henteu ieu ge incuna sabodok aya mun ka Maulana Hasanuddin bae hese atuh kuwajib bae ih urang ka Cirebon ieu kuburan Ambalaya di memehna sugan hayang zarah tuh henteu teu wau aja henteu cenah ieu anu henteu hiji we Syarif Hidayatullah sakitu bae roh urang nyambungna ka dinya paling ya nyaho doang assalamualaikum ya ahlal kubur pamit bari liwat kayaknya perebut pan Kumsalam haga sakitu bae Fatihah atuh hoy karek salam doang cenah ya Allah ya Rabb dah ieu am hasibtum an tutraku marane kabeh boga sangka bahkan aranjeun boga sangka bakal disayomkeun diantepkeun ku Gusti Allah bari Gusti Allah teh teu nyahoun ka jelema nu perang dengan ikhlas boga sangka seperti kitu ge teh eta teh jauhkeun ulah boga sangka seperti kitu sama sakali ulah rek boga sangka bahwa Allah teh nyayomkeun anjeun ngantepkeun anjeun ulah boga sangka Allah teh teu nyahoun kana perang fisabilillah ikhlas ulah boga sangka kos kitu jeung teu ngajaradikeun sebagai walijah sebagai kacinta sebagai kadeudeuh kaasih babaturan selain daripada Allah Rasul jeung mukmin ulah Allah Rasul jeung mukmin jadikeun ku urang sebagai kekasih sebagai biton hiji we eta ulah dianggap Allah teh nyahoun nu mentak boro-boro perang urang ngaji bae urang ngaji teh ikhlas Allah kuningain urang ngaji ikhlas Allah kuningain engke beda efek tina ikhlas teh beda ka urang nage ngeunang kumaha ngeunana lah ngaji mandek di mana bae diuk na ikhlas berarti teh jelema teh lah sasalaman dek teh jeung kiai na ge atuh teu neuleukeun ikai geus ikhlas berarti eta ikhlas eta kos kitu geus eta hebat eta kos kitu geus saumur hirup sia kos kitu mah umas geus ikhlas eta kos kitu nyahoun Gusti Allah geus nyahoun eueun geus tenang leuwih akrab jeung tangkal kalapa diuk ngarendengna masalah ikhlas Allah uningan ieu atuh ngaji pokona mah aing mah tah eta kos kitu ikhlas ngaran geus kabeung berat engke ka ditu na ge lah moal ngaji ikhlas ieu cukup ku ikhlas mah tah ulah boga sangka aranjeun kabeh perang ilai kalimatillah ngalawan agama ngalawan musuh-musuh Allah kemudian boga sangka bakal diantepkeun ku Gusti Allah boga sangka Allah teu nyahoun kana perang ikhlas urang Allah
nyahoeun bahwa urang teh ngabatur jeung Allah Rasul jeung mukminin di jero hate urang ulah boga sangka kos kitu tetap ku Allah bakal dibantu moal disayomkeun wajen ku kumaha ge lamun urang boga ilmu be perang urang jeung nafsu kemudian urang berangkat ke ilahi kalimatillah dijamin ku Gusti Allah kajen ku kumaha ge cicing bae urang ulah dagang ulah bisnis ulah tani ngaladan kana ilmu Allah delekeun coba ge engke ge digerak-gerakkeun ku Gusti Allah mun cak urang teh Gusti abdi mah embung gerak manusia hayang langsung ti Gusti Allah aya engke ge orae kadinya datang aya maha kawasa Allah kumaha carana we Allah mah cara Kangjeng Nabi Musa teh ngadoa ka Gusti Allah ya Rabb iya abdi teh dijadikeun rasul ku Gusti di Israel kemudian abdi teh keur ngoramah kapan ngangon keur ngoramah abdi teh kapan aya maisah kabladieuna kan ku Gusti teu meunang abdi teh tani teu meunang ngangon teu meunang dagang teu meunang kemudian ieu abdi Gusti bisa dahar abdi jeung keluarga abdi teh aya orang-orang Israel anu kadang-kadang mawakeun Gusti tapi tina babawaan orang-orang Israel teh ternyata loba Gusti apakah seperti ieu Gusti mere rezeki ka abdi coba eta cak Gusti Allah kemana bingung-bingung amat Musa atuh geus bae dahar laksana lain kitu Gusti apan kudu dagang kudu tani abdi teu meunang ku Gusti haju dibawakeun ya rahasiana cek Gusti Allah setiap rasul jeung setiap nabi berbeda-beda ka anjeun bah ku aing dikiriman maksudna naon lantaran orang-orang Israel loba anu bisnis loba anu dagang loba anu tani lamun teu disalurkeun melalui anjeun nyana engke moal menang ganjaran geus kuari sodako ka anjeun lain kudu didahar bae ku anjeun leuwihna tina dahar sok tasarupkeun jang syiar agama Islam abeh babarengan nu itu tani nu ieu dagang engke mere ka manehna makan teu hayang sapira maneh nyaho aing ge cek Gusti Allah tetapi leuwihna ulah sok disekep sok kuari bangunkeun kana syiar agama itu menang ganjaran engke agama maju rahasiana seperti eta jadi penuh rahasia naon ge masyaallah karim mentak lamun mereta ka kiai dalakeun ku kiaina lamun hadu dicaplokan bae ku kiai koros berarti mah kiaina rek koros sama tapi lamun haju dibangunkeun ku kiaina dipake meuli mobil leuwih ti ora koros ka mana ieu lompatna tah kudu ditinggali ku urang sebab ieu aya rahasia jelema mere menang ganjaran mun ku kiaina ditolak berarti kan teu menang ganjaran berarti mutuskeun ganjaran batur cek Gusti Allah Musa barang nyaritakeun kos kitu Kangjeng Nabi Musa jelas ka masyarakat teh atuh masyarakat bebereana pohara jasa Kangjeng Nabi Musa kan ngadoa deui ka Gusti loba teuing tah Kangjeng Nabi Musa mah kan bebeja ka Gusti Allah loba teuing coba si eta ya Allah ya Rob kakarak di Bank BRI doang itu naik coba bank lo pakai nih gue alhamdulillah geus nyian rekening soal kiai sih buka rekening heran gue mah buka rekening Masya Allah rekening mah jang pejabat sama sekalian kas neraka yang bangsa non gara-gara pengusaha rekening kiai buka rekening naon ceramah emangnya ceramah maka rekening heran mah beres ya ente cedek bang kiai modern jadi lebih saya proposal eta kiai dunia eta kos gitu salah ente salah yang berjuang negara kudu aya ngan moal ka Allah sakitu doa moal pati wau moal atuh riweuh ku rekening marulu rekening deui proposal deui rekening deui proposal deui Masya Allah bahkan lamun orang nyaritakeun dina kitab sanusi makan ngeri jelema bakal digiring di kuburan masing-masing ka mahsyar teh eta engke bakalna tingkahna beda-beda wa minhum ar-raqib aya anu naek kendaraan engke ka mahsyar teh wa minhum al-masya anu leumpang ala rijlai wa minhum
ala wajihi anu banget tak pakai lempang panjang tak panjang-panjang diantara deui aya wa minhum diantara jelema anu digiring di kuburan ka masyarna teh ieu rupana ala suratil khanazir beungeut babi saha eta alladzina yakuluna suhta wal muksa jelema-jelema anu sok ngadahar barang haram jeung ngadahar pajeg sakitu saha anu sok ngadahar barang haram nu tilokna zakat dirobah ke bakal beungeut babi ulah kaget ke lamun aja pengen di ditu beungeutna babi aduh masya Allah kolot deh babi nage mbahna babi juga sok gadahar pajak ieu buksa depan pajak gagah tinggal gagah ku ari komandan tinggal komandan di bapak-bapak tinggal di bapak-bapak aehnya na keluar ti kuburan giring ke masyar beungeutna bakal beungeut babi ya kumaha deui coba ya naudzubillah min zalik wa min zalik ku ari ngeunahan ngadahar pajak kajeun nya nama ngadahar pajak ke emang keker kuku cuprakan di pajaknya nama parantina nya nama iya kiai anu kabere ku duit pajak nya kiai nya make sorban beungeut ka babi ya Allah ya Rabbi ayo sia deuk kumaha ayo kuari ada di saparian kuari di BHS pugu BHS teh nang di pajak gegendeyehan nya beuh menang ti bupati hebat biasa teh dibere marah pan ka bupati pelit bupati teh pugu eta teh ya babi bisa bener-bener ya Allah ya Rabb urang lamun nyaritakeun kos kitu kan muringkak bulu ji di imah aya 2 kareta kadituna wa minhum anu kirodah monyet wa minhum anu pada caritakeun eta teh lain ucapan sambaragan manusia ucapan ti afdalul makhluqat nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam deuk tengeri kumaha jelema nu kuku cuprakan dina pajak deres jana mah teh emang keur di dinya ieu kiai nu kabagi proposal nanti pajak misalna henteu cenah kieu mah lain ti pajak ti naon lain cenah ti naon henteu cenah lain suku disentak bae sia mah ti mana tuh lumantak negara mah moal bangkrut wajen kuku make moal aya bangkrut dan negara sebab naon pajak makan terus bae iraha negara bangkrut moal aya negara mah bangkrut moal aya sok anu ngarti tentang statistik pernegaraan iraha jeung negara mana nu bangkrut moal aya di mana bae ge eta mah defisit dan bangkrut lain sebagainya dengan omongan doang moal aya sebab naon keur kumaha bae bayar pajak makan urang terus bae bayar pajak mah terus bae eta kan untuk kekuatan negara di mana ya negara mandeg moal aya bahkan manehanana siap untuk meningkatkeun deui utang piutang lantaran dideuleuh negara loba jasa ieu bangsana loba jasa umatna dalam sekian tahun kitu kan nya mah ngitungna bangkrut negara mah pajak mah terus bae bahkan engke mah henteu kudu engke ngan lah ieu mah moal dicaritakeun beuki leuwih dahsyat deui perpajakan kuari bae geus bingung kuari pengusaha bingung menghadapi pajak engke iraja engke terserah ente geus napan ieu kuring kesulitan pengusaha-pengusaha menghadapi perpajakan nah anu engke bakal kaditu nama segala rupa ge dipajak ceuli aya pajakan mata nu urang ti Allah ceuli nu urang ti Allah bakal kena pajak lamun teu dibayar pajakna dicokel mata sia ayo sia ayo kakarake ku ditang ka imah pager sendok piring nu geus direncanakeun engke diri urang bakal aya pajak naon ieu kos kieu bangsa naon ini kos kieu akibat naon ieu akibat henteu make Al-Qur'anul Karim henteu make syariat anu dikembangkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akibat teu make Al-Qur'an dicaci maki akibat teu make syariat Kangjeng Nabi dihina di Prancis geus 3 kali menghina Kangjeng Nabi dicoba ku Yahudi
jelema-jelema titah ngaku nabi untuk menyayangi Kangjeng Nabi Muhammad. Terus-terusan Yahudi, terus-terusan kafir ka urang ngadoja. Sementara urang teu pernah nonjolkeun agama, nu ditonjolkeun bangsa. Kos ieu lah seperti da. Nah, maksudna coba bangkit semangat bangsa di bidang agama. Ulah isin jeung ulah sieun, tonjolkeun agama urang. Urang gagarak aya nu ngahina. Apa itu pakai jubah? Jubah mah itu mah karakter bangsa Arab, bukan agama. Urang geus bisa ngomong kos kitu bae ge. Geus bisa ngomong. Apa itu siwak? Siwak itu kan membersihkan. Lebih hebat manpul daripada siwak. Oh iya. Bawa ku sia salat manpul ka ditu. Hayu sia jeung Pepsoden ka dinya. Ngimaman hayu sia mampul make Pepsoden, acak-acakan teh. Tarolol kuari. Masya Allah karim geus gangeunah eta kan akibat urangna lemah. Urang gagah mah. Pak, itu kenapa pakai jubah? Emang kenapa? Itu kan karakter bangsa. Sini. Gua sobekin minggu. Geus beres pas itu mah. Teu kudu make dalil. Tinggalnya ada calangap bae geus. Kudu gagah urang. Ayo. Cari temen lu, ntar gua sobekin lagi. Kasih tahu. Tuh apa orang gelut. Kudu gagah tetep Islam kudu gagah. Masya Allah. Ulah boga sangka setik-etik acan bahwa orang bakal disayomkeun diantepkeun ku Gusti Allah. Ulah boga sangka setik-etik acan Gusti Allah teu jauheun kana jihad fisabilillah ikhlas. Allah Maha uninga sama sekali. Ulah boga sangka bahwa orang teu nyieun kakasih selain daripada Allah. Hiji Allah, Rasul jeung mukmin hiji eta. Lamun eta tampil harak mantap, Masya Allah. Berarti kan kudu boga keyakinan. Sementara kan keyakinan mah hese lain lalagaan. Urang kuari belajar dina syariat, yakin dina syariat. Kemudian belajar tauhid, ku yakin dina tauhid. Urang terakhir kudu ihsan, yakin dina ihsan. Sakumaha Kangjeng Nabi naroskeun tentang ihsan melalui malaikat Jibril. Dijawab ke Kangjeng Nabi, anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarak. Nah, urang ibadah ka Allah seakan meuli Allah, lamun teu bisa seakan didelekeun ku Gusti Allah. Nah, eta teh kan bahasa. Eta teh kudu yakin, timbul keyakinanana emang teu babari, emang teu hese. Hiji kudu riyadhah heula nafsu. Nomor kadua kudu mujahadah, merangan nafsu. Riyadhah ngajar nafsu, mujahadah merangan nafsu. Nomor katilu kudu muhasabah. Nomor kaopatna tafakkur, kakarak, timbul perasaan didelekeun ku Gusti Allah. Lamun geus boga perasaan didelekeun ku Gusti Allah, ka mana bae? Berarti kan urang hayang nuturkeun perintah-perintah Allah. Sebab moal ka mana? Urang bakal ka Allah. Nu mantak urang kuari lengah ge, salat engke-engke datang ka henteuna, teu asa didelekeun ku Allah, komo asa didelekeun ka Allah mah. Kredit urang diteruskeun teu asa didelekeun ku Allah, komo asa didelekeun ka Allah mah. Kemudian orang wani sadajan kiai nonton main bola di TV, kiai goblok kan eta mah kos kitu mah. Eta teh asa didelekeun ku Gusti Allah kan. Tuh, lamun asa didelekeun ku Gusti Allah, mana bisa isina tuh ka Gusti Allah. Tapi hayang asa didelekeun komo asa didelekeun ka Allah, kudu berjuang heula. Berjuang riyadhah, diajar heula ku urang nafsu. Perangan heula ku urang nafsu teh mujahadah ngaranna. Kemudian utang hitung, urang teh muhasabah jeung tafakur karena kemaha agungan Allah. Tafakuran ku urang pagawan padamelan asar-asar tapak-tapak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Engke timbul sorangan yakin. Seorang nabi di Israel baheula hayang boga yakin ka Gusti Allah. Tetep nyana ngadong adi. Geus cope nyana ngadoa kakarak cak Gusti Allah, hei nabi sok maneh gara datang tuh ka gunung. Datangnya ka gunung, ternyata di gunung aya batu. Batu teh kaluar cai. Cek nabi meureun ieu nu kudu didatangan teh batu ieu. Ngomong sorangan batu. Assalamualaikum ya Nabi Allah.
salah cek edan batu bisa salah mulai timbul yakin paingan cak Gusti gorenganan ketika orang berangkat kabeh nararanya ka urang tatangkalan ngan teu kadenge bae ku urang paingan Kangjeng Nabi batu-batu salam nah ieu ge batu teh uluk salam ka Nabi mulai nyana yakin tah bahwa kabeh ge ngararomong masyaallah tanya ku nyana batu geus sabaraha taun maneh cicing di dieu geus ratusan tahun pula di dieu ai maneh ieu kaluar cai naon ieu cai naon ieu teh cai mata kaula maneh teh cerik sumuhun anu mantak cerik ku naon dina Al-Qur'an aya waquduhan nas wal hijarah nu bakal jadi panghurung neraka teh horenganan batu jeung manusia sejak eta di Lauhil Mahfuz kula ceurik anu luar biasa berarti kula bakal jadi panghuru bakal jadi seuneu neraka anu bakal meulem kufar-kufar musyrikin jeung munafikin kitulah anu mantap kula ceurik ya Allah ya Rabb nek mere yakin Gusti Allah teh ka seorang nabi kudu ngobrol jeung batu tuh nu mantek datang ka ayeuna para aulia Allah teh kadang-kadang maca kitab bah henteu yakin tetapi kapanggih jeung salah satu bentuk jeung salah satu benda jeung salah satu kitu naon karah sesuatu timbul kayakinan hanya Allah engke nu mere yakin kumaha Allah bae carana enta ngadoa ta nabi ya Allah ya Rabb abdi karunya ka ieu batu kulantaran batu teh ieu cerik teh jeung cerikan dirina anu bakal jadi panghurung neraka wayana sakitu Gusti panghampurakeun ieu batu supaya ulah dijadikeun panghurung neraka lantaran nya mah geus ratusan taun cerik cek Gusti Allah wahai nabi bedakeun ka batu geus dihampuranya nama moal jadi panghurung neraka geus ditepak ku nabi teh batu nyana ngaleos barang ngaleos gedean caina mancer tadi mangan ngerecek doang ku ari wacer kos air mancur geus 5 meter 10 meter boki gede bae balik deui ka nabi kadinya hei batu tadi mah maneh ngan ngecelakan doang ceret ceri kok ieu gedean cak batu teh lantaran kadenge Gusti Allah geus ngahampura ka kaula sehingga kula moal dijadikeun panghurung neraka maka atuh kura bersyukur ka Gusti Allah ai tadi mah cai mata sedih kuari mah cai mata bunga lantaran kura kuari bersyukur teu dijadikeun penghuni neraka masyaallah cek eta nabi cek nabi batu bae ge bisa bersyukur manusia teu daek bersyukur eleh ku batu kamari keur susah juk kuari senang sudan sodako bersyukur jante atuh anak-anak bere ieu mah henteu ngan dideleukeun doang ka anak tah abah boga milik tah nyata tah tapi sia ulah harayang atuh mah teu dideleukeun tolol tah kolot terus kitu tah nyeri hati anak goblok ieu asalnya hobenya tah abah boga milik tah nyata tah tapi abah kan rencanana loba ieu sanajan 1 miliar tapi rencana abah 2 miliareun geus ieu mah asal neuleuh bae cak anakna kurang kasuka bubuyun dengan teluh yuk eta kolot tolol eta si baju nyilih ka dieu heran itu biasa bahas tuh masya Allah batu bae ge cerik lantaran dek dikanarakakeun berkah sedengkeun manusia dua urang teu pernah cerik mendak jelema nu teu pernah cerik jeung cerikan dosa jelema ciri bahwa teu asa teh di mana-mana teu asa teh can aya tanda-tanda ahli sorga. Leungit sendal mah bisa cerik tapi neuleuh awewe teu pernah yang cerikan tolol tah ka jelema. Leungit sendal mah cerik, sia kudan cerik sendal leungit. Sendal naon? Jepit ya. Da jepit bae dicerikan, udah jeung kana eta. Tapi ngetrekan awewe masukan cerik henteu. Nyuitan sit-sit. Seserian tolol deh coba. Eta jelema tolol teh geus kitu eta. Sendal mah leungit cerik, sendal jepit deui, tapi karang nu bakal ka neraka teu pernah cerik. Teh hese. Metek nu bagus mah urang hudang jam 1 atawa jam 2.
Kemudian haju diuk heula urang ngopi ngerokok deui. Atawa osok teh geus kos kitu mah. Atuh aing nyaon batur diomongkeun ge osok. Mandi heula urang nawaitul ghusla lis salamati wal afiyah. Abdi niat mandi jang kasalamatan jeung kawarasan. Yakin ke di jero hate moal kudu gering. Aduh cenah ieu kakara ge saparapat jam menyahes. Haju mandi asana isuk influenza. Gering sia. Cada naon geus influenza sia mah. Gering sia kajadi kokoa ge. Ulah boga. Pan geus diniatan nawaitul ghusla lis salamati wal afiyah. Abdi niat mandi jang kasalamatan jeung kawarasan. Nu boga salamet jeung waras Gusti Allah. Abdi dititah ku Gusti Allah pergantian cuaca di malam hari jam 12 pinuh ku syifa adituna kewarasan nyanggakeun abdi ka Gusti Allah mandi urang gitu. Tambahan di samping nawaitul ghusla salama nawaitul rafal hadatsil akbar. Teu beres. Ya Allah, beres sholat tahajud merenung urang dirinya ya Allah ya Rob Gusti karasa ku abdi horenganan hese jasa Gusti ieu hayang ulah berdosa boro-boro kolbu boro-boro ruh cacak-cacak dina zahir bae kaislaman mata abdi ti isuk tadi datang ka maghrib samaruk teh mata teh nu abdi horeng nu Gusti jeung aya aturan-aturanana horenganan cak Gusti kudu ditinggalikeun kanu dihalal-halalkeun ku Gusti tapi ternyata berkarakter jeung berwatak sakahayang mata Gusti cukup abdi disiksa ku Gusti ku dedeuleuan mata abdi ge mun teu dihampura teh hampura Gusti mata abdi ku lengahna abdi teu rasa diatur ku Gusti jadi besa kahayang abdi dula deuleu teh padahal maneuleu jeung kicep teh digerakkeun ku Gusti tapi perwatakanana anu dibikeun ka Gusti ieulah anu disambut ku nafsu sedengkeun nafsu jadi lamari setan jadi kendaraan setan ternyata horenganan kicep abdi kicep setan deuleu abdi deuleu setan padahal mana gerak-gerakeun ku Gusti tapi watak anu ditumpakan ku setan dina nafsu abdi teu bisa ngendalikeun hampura Gusti segeruk kurang ceurik ka mata doang iraha urang bisa nyencerikan kos kitu hayu coba jalain deui mata nu sok ceurik mata deuleu kadeuleuan ieu mah lain deui matana mata keranjang tah kitu sok teman-teman para wali Allah mah sakicep ge deuleu matana ieu mata sok ceurik ge kadeuleu lain deui di deuleu matana doang geus kadeuleu oh ieu beda ya gede hutang ceurik bae kadeuleu encan irung encan ceuli dan lain-lain sebagainya mantak jelema salat khusyuk jeung teu khusyuk bakal kadeuleu tina naon ke tina gerakan salat kula pernah taraweh di jeung almarhum Abah ieu carita almarhum kemudian cek Abah teh si eta khusyuk tah salatna kadedengekeun bae cih kok kanyahoan sih ku Abah yes asal balik taraweh kan ulah bareng cek Abah teh khusyuk tah si eta hayang nyaho kula dideuleukeun ku kula sewaktu-waktu salatna tuh lain sakali tanya nyaritakeun tah si eta khusyuk salatna kanyahoan pas aya haji pendek si eta teh khusyuk tah salat teu tahu variasi doang ya Allah ya Rabbi ngen lain masalah naon kok bisa kanyahoan sakulah teh ieu jelema khusyuk salat kok bisa kanyahoan sih ya lila-lila ditaliti ya nanya deui ka almarhum nanya oh horenganan aya gerak-gerak anu kos gitulah jelema khusyuk oh tah kanyahoan encan gaib teh bang kos kitu masih keneh utang hitungan zahir keneh masyaallah geus kanyahoan tuh nya ikhlas ge kan sabenerna mah jero hate tapi ku gerak teh geus kanyahoan hampang jeung jelema ikhlas mah
Urang dek datang heug teu kajen, dek sasalaman heug teu kajen, dek mere heug teu kajen, dek wau heug teu kajen. Sebab teu pernah ngadoakeun goreng wali Allah mah selalu ngadoakeun bagus jeung selalu ngajakan ka Allah bae dek nu kumaha jeung di mana bae. Hampang jadina. Tuh, urang silaturahmi yuk ka mana ka anu. Embung lah, kunaon? Aing itu babawaan sok ditanyakeun. Eta kieu berat eta kos kitu. Teu beres kieu tah. Teu beres kieu. Asal kos gitu baik. Geus ikhlas eta mah kan nyambung roh jeung roh. Nah eta lah nu kos karar itu teh ikhlas teh kanyahoan. Nah lantaran Gusti Allah nitah jihad fisabilillah di jero jihad teh aya hikmah-hikmah, aya rahasia-rahasia jangan luhurkeun agama Allah. 2 hiji menang luhur agama Allah, eleh surga. Sakitu deui. Rugina urang ketika berangkat perang menuju keluhuran agama Allah Subhanahu wa taala. Ulah boga sangka haji urang perang diantep ku Gusti Allah sama sekali. Ulah rek boga sangka seperti gitu. Ulah jeung ulah pajar Allah teu naon karena gerak-gerak jihad urang, berangkat perang urang dengan keikhlasan urang. Allah naon sama sekali. Naon age lain naon ade. Memeh urang didamel ku Gusti Allah. Allah geus maha uning. Masyaallah. Nu samar ka Gusti Allah. Nu sama jeung ulah boga kekasih selain daripada Allah, Rasul jeung mukminin, jadikeun sebagai batur urang, sebagai kekasih urang, sebagai teman dalit urang adalah Allah, Rasul jeung mukminin. Sakitu bae. Wallahu khabirum bima ta'malun. Gusti Allah teh maha uning kana naon nu kurang didamel, anu kurang dipigawe endek teh jauhan kumaha gerak bage menanti Gusti Allah. Atuh Gusti teh maha uning lantaran Gusti Allah maleuwi deukeut tibatan urat genggerong. Wa nanu aqrabu ilaihi min hablil warid, boga hirupna ge ti Gusti Allah. Bahkan dijabarkeun ku ahli thariqah mah ana aqrabu min nutfika, ana aqrabu min nafsika. Kaula leuwih deukeut tibatan ucapan anjeun. Anjeun bisa ngomong ge nagagerakeun aing atuh aing teh aya di dinya. Endek hese amat neangan aing nu madak sia loyog ka mana bae ge atuh aing mah nyaho. Sia ikhlas aing nyaho, sia teu ikhlas aing nyaho. Gawe naon bae sia aing nyaho. Oh lu samar di diri aing. Di zat aing mah. Di kamana sia lumpat ayo samar khabirum bimata malu. Lamun urang geus dimurokobahan eta isin gara-gara ka Gusti Allah. Urang mun bertingkah jeung berlaga berpagawean kaluar tidak instruksi Allah, urang bakal isin sebab naon? Pan dikanyahokeun ku Gusti Allah. Khabirum bimata malu isin. Masa urang di kiai-kiai haju nonton bola di TV kan ya? Kan isin sebenarnya mah ku batur di kiai-kiai orenganan Masya Allah kiai Jerman ieu mah orengan. Ya Allah ya Rabbi gitu kan isin sebenarnya mah. Nah aja kiai-kiai nu teu boga ka isin lah anu kos kitu. Nangan ke kaditu mah loba kiai teh anu haju embung kanyahoan kaikhlasanana, embung kanyahoan pangkat jeung darajatna. Kadang-kadang kiai teh berlaga seperti nu bodoh eta mah geus lain deui ge kadituna. Aya nu berlaga bodoh memang bodoh asli. Eta mah hanya Allah lah engke nu maha uningan dumantak walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulih walal mu'minina walija. Ulah disangka teh jauh apaleun maha uninga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiji beta urang asa dikanyahokeun ku Gusti Allah sakitu we heula wah bakal baru ringkak bulu. Kullu matara setiap naon nu kadeuleu ku anjeun. Wa matasma jeung nu kadenge ku anjeun. Kana fi ilmi cak Gusti Allah eta teh aya di ilmu kaula. Urang ngadenge suara eta geus aya di ilmu kaula. Maneh ngadengekeun ngadenge suara nu geus aya di ilmu kaula.
naon maneh nu dideuleu ku maneh eta geus aya di ilmu kaula nu kadeuleu ku maneh deuleu maneh nang aing deuleu nu kadeuleu na geus kanyawan ku aing atuh deui kumaha deui tinggal urangna bae muka-mukakeun hijab tina nafsu nu aya di urang betek panghesena mah panghesena ieu teh urang teh perang jeung nafsu perang di medan laga aya waktuna sepoe dua poe sebulan 2 bulan setahun 2 tahun tetapi perang jeung nafsu mah nah iyalah terus-terusan ngan lamun urang teu perang-perang jeung nafsu moal bisa-bisa ya kudu lalaunan urang lamun teu diperangan ku urang moal bisa-bisa kudu urang ulah ngalep cukup ku ilmu syariat ulah ngalep cukup ku ilmu syariat ngalep cukup ku ilmu syariat berat bakalna jeung syariat dibawa ka Gusti Allah zahir tah mah di balik syariat aya batin eta tah nu kudu diarahan ku urang lamun urang encan ngaji eta ribut bae kajian ku kumaha ge sebab lawan syariat mah urusanana sah batal menang henteu rojeh marju asoh soheh dhaif ribut urusan kos kitu bae lantaran teu neropong ka jerona ketika urang neropong ka jerona urang aya di dinya bakal indah jeung ibadah encan puas lamun masih keneh aya di jero syariat. Nah, ieu nu bahayana ngalap cukup ku syariat doang, henteu langsung notor ka jerona. Mantak kabatur ngomongkeun bae ribut nu aya jeung tatangga, kiai jeung kiai ge teu sapu akibat syariat bae. Sebab naon di jerona henteu boga tawadu. Kan aya tawadu mah lain cara urang Bandung. Urang Bandung, urang Garut mah tawadu teh mah tawadu adat. Sasalaman di jalan mendak nu ieu ieu lebih mendak deui ieu mendak nah kege sarujud di jalannya kajian kukuh eta mah tawadu hatak tawa kos kitu mah deuleukeun ge ku urang aya becak ge katabrak dia rujan tawadu mah lain kitu tawadu mah mun digambarkeun ku urang leuwih handap tibatan nu kapanggih jeung urang kapanggih jeung kolot masyaallah nya mah leuwih kolot umurna meureun hebat ibadahna aing mah sapira budak tawadu manggih budak nya nama budakan ti aing meureun maksiat lagi leuwih handap aing mah geus leuwih koltan nya loba maksiat eta ngaranna tawadu nu kos kitu kapaing jeung nu geulis mana daekeun teu bere duit bah eta geus mah bajingan da mah kos kitu mah tawadu mah kos kitu gambaranna diri urang mun kapanggih jeung saha bae leuwih handap tibatannya na eta tawadu lain tawadu parahyangan tah mah watek adat nah ieu tah urang mah lain lamun di syariat bahkan lain begitu manggih kiai jago naonnya kira-kira ieu nya alat samsiahna datang ka mana coba aku aing tah eta kan teu beres kos itu kapanggih ieu sana jambu jamaah we hebat teh ku aing dicoba deuk da nyoba bae tolol cara jelema boga penca asal diupna salah deh diupna ge salah geus kajahoan ku aing mah penca kos kitu diuk lain deui penca mah kudu tuh kan kajahoan urang tah tawadu teh kos kitu geus Allah kan neuleukeun ka urang sia diciptakeun ku aing padahal mah sia pinter tapi ngarasa bodoh kapanggih jeung jelema teh asa bodohan sia jeung batur hebat amat teu diaku berarti ku sia kapanggih jeung saluhur asa hebatan itu kapanggih jeung nu sahandapeun asa kapanggih nu sapagodos nya nama atuh sapagodos ge umurna doang tapi dina ibadah jeung ilmuna we eueuh menangna urang teh eueuh menangna jeung batur teh eta mah lain kudu ngomong perasaan ngomong mah bisa bae abdi sinaon laib podol sero sia pusuk kagebes bugu ieu mah perasaan urang tatawadu asal geus bisa kos kitu berarti geus boga derajat munggu Allah efek daripada derajat lain deui sejuk tentrem tenang henteu pernah nya ngadoakeun goreng ka batu henteu pernah teu meunangeun ku Gusti Allah dina thariqah mah teu meunangeun ngadoa ka batur ya Allah ya Rabbi manganu ka abdi teh kos kitu kirim galedeg bae Gusti doa tak sejuk bae jeung ahli thariqah mah sebab naon ya Allah ya Rabbi meureun kasalahan abdi aduh nyanggakeun we ka Gusti tetep bae nyana bendueun ka abdi tapi ku Gusti ulah dipake ka bendu keun bae ditanggung ku abdi ka benduna abdi mah teu bendu
nyangakeun sadaya-daya tuh. Jadi gorengna jeung batur teh. Batur gregetin ka urang teu pernah greget ka batur. Batur ka urang ngagorengkeun, urang teu pernah ngagorengkeun. Ngeunaheun bae ka nu aya. Eta tawadu ngaranna ka Gusti Allah. Sebab naon? Iget kabeh gerak nang Gusti Allah. Neuk dikumahakeun atuh jak kabeh ge nang Gusti Allah. Kan ngeunaheun. Ngomong mah. Masya Allah. Pibuktian pugu darder, harurung. Jegur we ka imah. Nah iyalah. Jadi ditegur ku Gusti Allah, ulah rek boga sangka disayangkeun, ulah boga sangka Gusti Allah teu uningaeun, ulah boga sangka bahwa urang teh diurus ku Gusti Allah, jadikeun sebagai kekasih teh Allah, Rasul jeung mukminin. Wallahu khabirum bima Nah, ayat selanjutnya ieu nu bakal rame memaka analil musyrikina ya'muru masajid Allah wallahu a'lam.